nyarita ayeuna jeung baheula. Yasana Atto Soeharto. Rundayan carita mangsa harita masih natra dina rasa, tatali asih nu mengket pageuh nepi ka tiwari tetep entrep kawasi legeteureub. Katresna teu ilang singrai, najan saumur rek nepi ka kubur, kasono teu boleh pogot, najan jiwa geus teu deui ngora. Duh Gusti Nu Maha Welas tur Asih, jagi tali rabi abdi dugi ka akinini. Tebihkeun dina cocobi nu kadang sok nyeliwuri, Nyai panutan akang, kasatiaan modal utama ulah nepi ka dirogahala ku pangaruh dunya nu kadang mawa sangsara. Kabagjaan lain diukur ku lobana barana, lain dihias ku rencemna emas. Kabagjaan pastinya angan urang mun iman jeung takwa jadi syariat urang dina inggoni ngabangun rumah tangga. Rundayan carita katresna harita jeung ayeuna urang jaga ulah nepi ka sirna, sangkan urang tetep waluya nepi ka pantona surga. Amin.